pemirsa Sampurasun. Ayeuna anjeun nyaksian Yuk Wata terupdate Dina dinten Kemis 22 November 2018. tentang dari sareng abdi Ika Sudantika. Abdi Muhammad Wahyu Setianto. News ayeuna bade ngawartakeun wartos kemacetan lalu lintas anu sok jadi dimasalahkeun di kota-kota ageng di Indonesia. Kemacetan kita lumangsungna di Jalan Veteran Tilu sesempat atanapi lumangsung oge di Jalan Veteran Tilu. Sabab lumangsungna kamacetan di Jalan Veteran Tilu sesepan daerah aya pembangunan jalan mulai di Simpang SMPN hiji Ciawi nepi ka Jalan Sesepan. Akibatna lalu lintas jalan jadi ngagunakeun sistem buka tutup jalan. Nya ayeuna urang bade taruduk sareng rencang abdi Irmawati di Jalan Veteran 3 Sesepan. Ika sareng Wahyu. Pemirsa ayeuna abdi nuju aya di Jalan Veteran 3 Sesepan Ciawi Bogor. Abdi di dieu bade ngaliput ngeunaan kamacetan anu disebabkeun perbaikan jalan. Kamacetan di daerah ieu terus jadi langganan sapanjang lumangsungna perbaikan jalan. Sareng jadi masalah utami kanggo pangendara motor atau pangendara mobil. Sabab kemacetan ieu ngahambat aktivitas masyarakat sekitar, utamina di dinten ini. Mawonten ditambih ku budak sakola anu bade arangkan sakola. Akibatkeun kamacetan jadi makin parah. Teras dina arus lalu lintas ieu diberlakukeun sistem buka tutup guna ngalancarkeun lalu lintas sumawon teu macet. Atanapi aya wae pangendara motor atawa pangendara mobil teu kesabaran anu ngakibatkeun kamacetan makin parah oge. Pangendara motor mah bisa menggunakan jalur alternatif putih arah Warung Nangka sareng Ciledug kaliwatan Cibolang sanajan jauh oge. Kulantaran kamacetan ieu dipalantarakeun nepi ka perbaikan jalan Menteng. Jangan dam letak Pak di sana jadi kita nyerotnya. Ieu aya Bapak Awai, salah sahiji tukang ojek anu kena dampak perbaikan jalan eta. Ya, kumaha tanggapan Bapak ka perbaikan jalan anu ngakibatkeun kamacetan eta? Ya tanggapan urang mah da ngaran perbaikan jalan mah nya kanggo maslahat sadayana ieu. Kayak gitu ya mah. Cuman kan hari ngaran ieu dampak nama sebenarnya apa dampaknya aya dua sih. Dampak positif dan dampak negatif. Positif ya halus, negatifnya ya jorena. Halusna lamun umpama isuk enjing gitu nya. Pagi isuk. Nama itu. Jadi kendahna saling jelas, saling mengerti bahasa keren mengerti gitu. Understanding bisa. Iya. Nya. Yen Bapak rugi apa teu? Pan mun macet teh sok nyiapkeun bensin. Masalah rugi jeung dituna eta mah tergantung masing-masing ya. Upami hoyong hemat, upami pastinya itu mendingan motor atau kendaraan mati-matiin. Kalau hemat itu mah, cuma kalau orangnya kadang-kadang kan tergantung kendaraan juga sih ya, tergantung kendaraannya ya. Padat ya pastilah namanya bahan bakar mah pasti berisiko. Itu cek saya mah, cek pribadi. Ya, atur nuhun Pak dina waktuna mangga lanjutkeun aktivitas. Sawang suna mangga. Ya pemirsa, ieu aya Kois salah sahiji budak sekolah anu kena dampak perbaikan jalan eta. Macet ieu teh nyebabkeun budak sekolah kaberangan apa? Kaberangan sabab jalanna Nuhun Irmawati anu atos ngalaporkeun langsung kemacetan anu aya di Jalan Veteran Tilu Sesepan. Pemirsa, demikian skill terus. Poinnya abdi Ika Sudantika. Sareng Abdi Muhammad Wahyu Setianto Undur diri, atur nuhun, wilujeng santai.